Para mitra sadaya kumadaramang, alhamdulillah Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna neangan Bapa karangan Kileksa. Atuh mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa kasanggakeun etang-etang hiburan pangbeberamana. Mangga nyangakeun bae para wargi kasugeri kaum dangu di mana we linggihna nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya Official tiasa katampi ka lain kabingahan. Atuh dongeng-dongeng ti Mang Jaya Official diantawisna aseueur ge para mitra didugikeun ku Mang Jaya lah. Sementawis ayeuna mah Mang Jaya ngaturkeun nuhun bae ka wargi-wargi nu parantos nu subscribe sareng locengna. Priyogi para mitra subscribe kamu Mang Jaya Official ya para wargi, loceng kamu mitra. Margi nilai aya nilai para mitra, alhamdulillah para mitra. Dugi kadanget ieu tos 137.000 langkung ya para mitra. Mitra nu subscribe di Mang Jaya Official. Hatur nuhun para mitra, Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka wargi-wargi sadaya. Mangga dongeng urang teraskeun neangan Bapa karangan Kileksa dina bagian ka-86 urang lajengkeun. Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna neangan Bapa karya Kileksa dina bagian ka-86. Kumaha salajengna para mitra sabada Nyi Saerah di bejaan ku juru tulis? Yen cenah Nyi Aryati aya nu maling ku si Buldani. Kumaha ketakna Nyi Saerah sareng Suhama dina anggoning ngabela. Suhama ngabela nu jadi adina. Sareng Nyi Saerah ngabela Nyi Aryati. Mangga urang sami-sami bandungan hanca dongengna judulna neangan Bapa karya Kileksa dina bagian ka-86. Wilujeng ngadangukeun. Nyi Saerah ngahuleng ngadenge caritaan Ki Ulis kitu para mitra. Ari sabab lain pagawean memeh mumuluk mudag si Buldani komo deui da teu kanyahoan kaburna teu kanyahoan sayangna. Tapi sabot Nyi Saerah ngahuleng pok bani nyarita tandes. Akang sanggup mudag si Buldani, akang nyaho sayangna. Nya bener kuring nyaho sayangna lah. Moal hese neangan si Buldani mah satar milu nimrung. Pantes nyaraho oge da urut anak buahna atuh puguh we boh Ki Ulis boh Nyi Saerah. Kacida ngarasa bungahna ngadenge kasanggupan nu duaan teh. Kang Bani, Kang Satar naha nyaan sanggup nuduhkeun? Nyai piraku akang ngabohong. Jeung dipiraku nyai teh lali deui apaan akang duaan teh ruruntuk anak buah si Buldani. Nu nyaho kana sugara rupa Rusia si Buldani. Nyanya leres pisan. Nyatang tuh nyaho kana urut anak buahna mah data. Nah moal aya kamungkinan pindah tempat? Nya ari kamungkinan kitu we mah aya nyai, tapi samemeh neangan anu lain-lain urang jugjug heula panyumputan hiji-hiji. Da memang lain satempat wae aya opat tempatna, ceuk Bani. Tah geuning rada nyai nyayan caang ayeuna mah Ki Ulis ato. Sebutkeun hiji-hijina Kang. Kahiji di Guha Kalangkang dina gawir Gunung Ucing, kadua di Kiara Payung di dinya mah imah biasa, ngan menca jauh ti batur. Katilu di Gunung Bongkok hanapeun tangka caringin kurung. Moal aya nu nyaho da buni kahalangan Batu Gede, kaopat di lamping Gunung Cilampuyang, di dinya mah sedong hanapeun Gunukan Batu. Tah kitu nyai, ceuk Bani Daryanaker. Dangan sakitu nu inget keneh mah para mitra. Kira-kirana di mana nu bisa dipake panyumputan deui? Teu terang lu sanes nama nanging asa moal tebih ti dinya margi sadayana oge tempatna suni, uni hese kapanggihna ari lain ku baladna mah. Nuhun ari kitu mah atuh tapi pikeun lain kahmungaran, ka mana nu kudu didatangan ti heula? Nu pangcaketan ti dieu. Di mana? Di Guha Kalangkang di Pasir Ucing, ceuk Bani. Lain Pasir Ucing, Gunung Ucing kitu da gede, satar nimrung, nya Gunung Ucing. Nyi Saerah unggut-unggutan geus kitu ret ka Ki Ulis, nu direret narik napas jero hatena sugema. Da geus meunang laratan nu leuwih lengkep Nyi Aryati gede harepan, bakal bisa katulungan ku Suhama. Ti tadi geus ngahuleng bae kawas nu kateungeul mamarasna. Tapi ari geus ngadenge kitu mah pok ngomong dumareuda.
Nyai akang tulungan, yati adi akang nungan hiji-hijina, dulur akang nupang dipikanya anak ku bapa jeung emak, sarta akang katitipan ku bapa. Ti ayeuna akang teu bisa nulungan, kaayaan akang batan sakieu teu boga kabisa, teu mampu pikeun nempuh musuh. Kapaksa akang muntang tulung minang saraya ka nyai. Wayahna sing ridho manah nulungan kanu nuju tunggara disuhunkeun karena Allahna ngabela kanu tunggara. Kang Suhama, silih tulungan geus jadi kawajiban sarerea sarta teu kudu dipenta. Atuh sajabiti kitu ari nguping lalakon kieu mah abdi ge moal cicingin. Geus tangtu satekah pola bakal metakeun akal pikeun nulungan Nyi Aryati. Teu kitu ge si Buldani musuh abdi, musuh urang Cisurup, musuh urang Ciboros, musuh sakabeh jalma nu mika cinta kana keamanan jeung katengtreman. Tah ayeuna hayu urang hirup babarengan. Urang nempuh si Buldani di mana bae ayana, urang susul nepi ka beunang. Abdi lain sombong. Aringan sakadar ngayonan si Buldani mah sanggup abdi ge. Cek Nyi Saerah tandes. Nyarita pinuku semangat anu memang geus lila ceuceub ka si Buldani. Malah jadi inget deui kana karemong sutra titinggal indungna anu dipaling ku si Buldani. Mangga akang mah sejang iringan we, cek Suhama. Akang ge sejatumut kana parentah ti Nyai, cek Bani. Ari mang kumaha da moal gangudag. Mang mah moal bisa milu melang kanu di lemur margi bumi jang Suhama ukur ditungguan ku bi ikeung bising kaasupan bangsat. Mang, langkung saya mulih wae sawios. Datos seueur balad opatan get cekap kang ngajorag si Buldani mah. Mangawe mang mah mulih deui ka Ciboros. Jadi urang ditu atur bilih aya nu itu ieu, jagi urang ditu. Keun si Buldani mah ku abdi bade disusul. Nyi Aryati bade dipilarian insyaallah moal lami-lami. Cek Nyi Saerah mutuskeun. Atur regreg hate Ki Ulis harita teh. Mangga atuh ari kitu mah Nyai nanging samemeh mang mulang hoyong terang heula na kumaha ari jang Anggara di mana ayeuna. Kieu Kang Anggara mah geuranya mangnya. Barabat Nyi Saerah nyaritakeun lalakon Anggara. Malah mah dibejakeun ti mimiti ninggalkeun Ciboros tug nepi ka danget harita ditetek daya nu kaliwat. Atuh meuni olohok Ki Ulis teh lantaran lalakon nu kaalaman ku Nyi Saerah jeung Anggara memang kaasup aheng. Loba kajadian aneh anu sawareh mah asa teu kaharti kupikir, teu kahontal ku akal. Komo ngadenge Ki Baraja anu mampu hirup 7 tahun, teu dahar teu nginum bari dina kaayan dibakutet kawas robot. Kutaan loba keneh nu aheng di dunya teh. Mang mah asa dina pangimpian dalam munyi lain Nyai mah nu nyarita moal dipercaya lalakon eta teh. Piraku aya manusia kuat tapa 7 tahun dilana. Bujang-bujang emang abdi ge barang ngadenge teh. Teu kahartos tapi Ki Baraja memang sakti mang, lain manusia biasa. Manehna mah geus parat ngelmuna, geus labas mulikna. Tapi sakitu gagahna teh aya keneh nu ngaluhuran cenah. Uluh. Nasaha cenah Nyai? Ki Ulis beuki bengong. Si juru simpen nu pinuh ku Rusia. Manehna nu ngawasa guha peteng. Manehna nu dipercaya ngajaga kudang harta. Nu meunang ngumpul-ngumpul ti para bangsa. Dulu eta. Make jeung aya kajadian kitu. Jadi raja bangsa si juru simpen teh nya. Sanes mang. Matak diberengaran si juru simpen ge kakawasaan teh nganeuneun wungkul. Aya deui nu leuwih kawasa ti manehna nyaeta Ki Buranil. Nu cicing di hiji leuweung, cicing di hiji guha. Nu tepi ka ayeuna can kapanggih lacakna duka di mana. Uluh. Asa beuki aheng we teu kahontal ku uteuk mang mah. Eta ilmu luar biasa lain pikiraneun emang. Geus mang mah moal lami teuing di dieu, moal lamat ngadeuheusan. Naon teh? Moal kebel ngawadul, melang kudu di lemur seja amit we mang teh. Ceuk Ki Ulis bari ngaragamang kana dompet bako bes kana saku baju. Mang bade titip kade titip di lemurnya ceuk Suhama. Ulah salembang ujangkeun mang tanggal waler. Atuh geus kitu mah juru tulis teh sasalaman kanu aya di dinya. Tuluy turun ti imah leos indit. Rek balik ka lemur Ciboros. Tuluy rengse geus hasil nepikeun beja ka Suhama jeung Nyi Saerah sarta geus aya nu sanggup pikeun nulungan Nyi Aryati. Cag tuna nu mulang ka lemur Ciboros tuna dihanjuang siang teuneun dihaneuleum sieun paragi nyokot ningalkeun. Urang caritakeun heula para mitra Nyi Saerah sapara kanca. Saditinggalkeun ku Ki Ulis teu aya kagiatan sejen, langsung badami opatan.
Putusanana poe eta keneh rek miang maluruh tempat-tempat si Buldani mapai laratanana susuganan bisa kapanggih. Tah ayeuna geura darangdan, urang init babarengan pantok kuncian hayam tewakan, urang jual ka Cisurup. Sabab karunya bising teu aya nu maraban jeung deui bising ngaku careuh, ceuk Nyi Saera. Upi barang-barang aki kumaha Nyai? Teu aya nu berharga Kang, keun bae antep dina tempatna. Engke lamun salse urang teang deui ka dieu, ayeuna mah kapaksa tinggalkeun heula. Sabab ini can puguh waktuna, bawa teuing kudu meakeun waktu mimingguan. Ya mangga atuh kitu mah. Ayo atuh jang urang dangdan. Bani cengkat bari ngareret ka Suhama, ret ka Satar. Tuluy ngajalankeun tugas masing-masing sabada dangdan teh aya nu ngonci lomari, aya nu nulakan jandela, jeung Panto aya nu newakan hayam rek dibawa ka Cisurup. Nyi Saerah asup ka kamar akina muka lomari susur sasar, kep nyekel badi bes kana jeroeun baju. Sabab harita Nyi Saerah make baju kampret kawas lalaki. Di calana pangsi ngarasa ringset, tapi teu poho mawa salin utamana mah paranti salat. Sanggeus tarapti beral opatan miang tujuan anu mangaran geus ditangtukeun. Nyaeta ngajugjug ka Guha Kalangkang. Anu aya di guha di Gunung Ucing teu jauh ti lemur Cisurup. Nu jadi tuduh jalan Bani jeung Satar nu geus apal ka eta tempat. Sabab mineng kadinya mun setor ka si Buldani dina mangsa keur ngabula keneh. Atuh teu hese di perjalanan teh teu kudu ngider neangan. Teu kudu riweuh maluruh bisa langsung ka tempat nu dituju. Teu kungsi meakeun waktu setengah poe kirawan Cipecat Sawen. Nyi Saerah jeung baladna anyog ka hiji tempat nu lempar jeung lega. Tutuwuhan nu kandel di dinya ukur kaso jeung manja. Ditambah ku tangkal malaka jeung jambu batu ancal-ancalan. Reg Bani eureun sarerea milu eureun. Manuk recet di sarada para mitra, angin leutik ngahilibir nebak kana pucuk euri. Aroyag pating arulang kawas nu ngagupayan nitah buru-buru deukeut. Ngan Bani geus waspada manehna kudu ati-ati bisi aya itu jeung ieu. Harita para mitra Nyi Saerah nanya, "Di mana Guha Kalangkang teh Kang Bani?" Harita Nyi Saerah luak liuk dan can katenyo aya tanda-tandana asa teu pantes aya guha di dinya. Urang kudu waspada Nyai, ieu tempat teh sasat wewengkon musuh. Nu dikawasa ku si Buldani, mun urang kurang hati-hati teh bisi cilaka we. Kurunga ngadupak burang atawa pitapak. Nya bener tuh bareto tuh deket batu itu tuh aya pitapak anu ngabahayakeun. Satar nunjuk kana batu nu teu jauh tina tangkal jambu. Palelug batu dar. Satar teu talangke luak liuk neangan batu kaparengan manggih segede peureuh. Kop dicokot peleuwer dibalangkeun kana palebah tangkal jambu nu dianggap bahaya, blug batu ningang lemah. Celepung aya nu gantar mecat kaluhur tali pangrod ngacepret lengo. Renghap Nyi Saerah narik napas jero ka karanyaho. Yen daerah eta loba pibahyaeun loba pitapak. Untung dibarengan ku Bani jeung Satar, lamun henteu geus tangtu bakal loba barebedanana leumpang teh. Nyaanya aya keneh picilakaeun. Kumaha mun geus kieu Kang? Asana mah ayeuna mah aman, ngan engke mun geus deukeut kana guha, kudu hati-hati deui, biasana sok loba burang jeung rungga nu matak binasa. Sabab ngahaja keur ngeupanan musuh. Nam atuh Akang pangheulana? Yuk. Tuluy laleumpang kalayan hati-hati. Nyi Saerah kadire kacidaran cingeusna carincing pageuh kancing saringset pageuh iket. Bisi aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata aya galagah kancana. Bari ngagoda kana perjalanan. Ari Suhama mimiti saber hatena sok sieun aya itu jeung ieu nu tumiba. Nu teu kanyahoan ku manehna nu akhirna matak cilaka. Rumasa teu bisa naon-naon, rumasa teu ngarti kana dunya persilatan. Teu ngarti kana siasat jeung tipu daya pihak musuh. Mata keueung horeng kieu ari kahirupan jalma jahat. Teu aya pisan katengtreman saincak-incak teu pibahayaeun wungkul. Kitu gerentes hate Suhama tuluy ngalengkah teu jauh ti Nyi Saerah. Lantaran nganti Nyi Saerah nu jadi gunung panangguhan manehna. Manuk recet di sarada heulang ruyuk pating kalayang bari disadak kelak-kelik pikawatireun. Kawas nu geus lila teu manggih cai lantaran gowok saraat kahalodoan. Harita opat jalma pating keteyep leumpang ngadeuketan hiji tempat nu buni ku kakayon di dinya aya liang guha. Nu kabunian ku areuy kasungka jeung cariu. Barang tepi kana tangkal sempur reg Bani eureun. Nu sejen ge eureun di Satar luak liuk manehna inget keneh. Di dinya aya burang mangrupa lomang nu ditutupan kudang daunan.
Dihandapna loba seseketan nu dijieun tina tamiang. Sinarang sing saha anu ragrag nincak lomang nu dituruban teh bakal kapanggang ku seseketna. Aya naon deui di dieu? Bahaya nyai sok aya burang. Keke urang titenan heula na aya keneh. Beh mananya ke urang kudu leuwih waspada ye. Ceuk Bani bari rarat-reret. Di dieu mah hese kapanggihna alusna mah masing-masing mawa iteuk panjang sakurang-kurangna 2 deupa. Iteuk kudu ditotog-totogkeun kana tincakeun. Mun ngagebros hartina aya burang, satar usul. Nya kitu sok lah. Tuh tangkal salungkar tuh. Rada lantas ngala obat leunyeur sekalian. Bani nunjuk kana tangkal salungkar. Satar teu talangke para mitra manehna muru kana tangkal salungkar. Barang geus tepi serepet ngalugas bedog kedok dorok tangkal salungkar sagede leungeun orok teh runtuh. Meunang opat tangkal tuluy di tatasan dahana mangrupa iteuk panjang. Sanggeus meunang dibawa sarta dibikeunan ka baladna manehna nyokot hiji teu laloba omong. Pinuh ku perhitungan tuluy maraju getruk tungtung iteuk kana taneuh nu rek ditincak. Mun geus yakin teuas tuluy maju. Nu pangheulana leumpang Bani manehna leuwih apal. Barang tepi kanu rumpil bros nang tungtung iteuk ngagebros tetela didinya aya lomang. Dituruban ku kalakai garing teu kaciri ku saliwat mah jiga teu aya naon-naon. Reg Bani eureun sarerea ge ngarandeg. Mencrong ka tempat anu ngagebros. Bani teu ngomong manehna mariksa eta tempat akhirna kanyahoan. Lomang nu cukup gede teh para mitra. Kira-kira sameter pasagi buni dituruban ku kalakai di damparan ukur tangkal kirinya. Nu leutik mun ditincak bakal potong sarta nu nincakna ti gubrus kana lomang. Singkirkeun turubna Kang ngada kaciri ceuk satar. Sok atuh bantuan. Duaan miceunan turub lomang barang breh matak muringkak bulu punuk. Di dasar lomang sesekeutna tina tamiang meuni rangseb daya lolongkrang anu cukup. Mun aya nu ragrag moal burung langsung kapanggang ku eta sesekeut. Nyaan telah ngesibul Dani teh nya, ceuk Nyi Saerah bari kekerot bakat ku gemes. Bani jeung satar tarurun kalayan ati-ati. Tamiang nu seukeut dicabutan dientepkeun tuluy ditumpukeun kanu bala. Lombang aman bebas tina cucuk rungkang. Maju deui aman ayeuna mah, ceuk Bani. Tuluy laleumpang deui ari iteuk tetep dibawa bisi butuh deui. Srog kana sisi gawir jalan satapak malipir. Seseleket harita para mitra matak paur. Bani ti heula dituturkeun ku Nyi Saerah ditema ku Suhama di tukang satar. Dina kagokna reg Bani eureun luak liuk neangan batu sugan aya. Kaperengan aya nu nogel dina taneuh gancang dicokot. Sanggeus beunang dibaledogkeun ka hareup peledag korosak bru aya nu ragrag ti luhur. Cucuk salak jeung tatangkalan sesekeutna sabeungkeut gede ngahalangan pilampaheun. Astagfirullahalazim. Nah loba teh nu kitu nya, ceuk Nyi Saerah bari olohok. Bulu punuk maruringkak cacak mun teu kanyahoan mah bua ningang kanu keur leumpang. Mangkaning hese keur ngejat katuhu gawir kaluhur, katuhu gawir luhur para mitra ka kenca jungkrang. Ieu teh nu pamungkas ye asana moal aya deui ye, keun urang gulingkeun we lah ieu mah kalebak, ceuk Bani. Tuluy ngadeuketan beungkeutan cucuk salak digulingkeun ka lebak kurobas kubrag kana rungkun kirinya. Geus kitu mah perjalanan lancar sorong ka hareupeun guha. Nu disamarkeun keur disamarkeun ku ngaguyuna ari kasungka jeung ari cariu. Mun can kanyahoan mimitina mah moal nyangka eta teh sungut guha. Da ieu lawang guha teh nyai, Bani nunjuk kana ari nu ngaguyun. Ye, unifikasieun kitu moal aya orai Kang. Moal asana mah. Da memang kieu biasana. Yuk, urang ka jero ngan kudu waspada pakarang cekel bisa aya itu ieu, ceuk Bani. Bari serepet manehna ge ngalugas bedogna. Sarerea ngagugu para mitra pating serepet ngalugas bedog. Badi maju pangheulana berat-berat nyabetan areuy nu ngagokan. Dileledkeun ka gigi rebus ka jero bari dongko dituturkeun ku baturna. Tetelangan seutik nu rumpil mah ka jerona mah lalega jeung babari. Nganangtung teu bisa ajeg teu bisa kudu rada dongko bisi tarang nengar batu. Para mitra kaum dangu. Opat jalma ting keteyep beuki lila beuki jero akhirna reg Bani ngarandeg luak liuk nempoan ka aya di jero guha. Tetela jempling meuni simpe taya sora naon-naon. Geuning ti iseun jeung asa barau hapeuknya, ceuk Nyi Saerah bari tetep waspada. Suhama hatena deg-degan. Di jero panyumputanna mah ieu mah guha kahiji
nganurutkeun kebiasaan mun batu eta aya di luar hartina nu bogana keur eueuh. Sabab batu teh ganjil panto. Mun nu bogana di jero sok dibawa ka jero, ceuk Bani nunjuk kana batu sagede tatapakan. Jadi ayeuna mah keur eueuh meureun nya. Kitu biasana mah tapi urang cobaane buktikeun aya atawa eueuh. Yuk urang ka jero. Bani dongko. Sup para mitra kana liang leutik kudu dongko bari seseleket. Teu budu rada hese tapi najan kitu ge akhirna mah sarerea tepi kanu dituju. Ana breh mata kaget pikeun nu kakarama sabab di jero teh aya samak, aya angel, aya pakaian ngagarantung dina sasampayan. Di pojok aya bedog nanggeuh kana batu. Di handapna ngagoler linggis jeung kampak. Bani jeung Satar asa kagagas lantaran bareto mah maranehana teh larsup ka eta tempat mun nyetorkeun hasil babadog rampung. Nyai, kapungkur mah akang teh meh 2 poe sakali ka dieu teh setor hasil usaha dibikeun ka si Buldani. Akang nu capena, akang nu dorakana, batur nu untungna, cek Satar bari dumareuda. Tapi terusna mah bijil rasa ceceub ka Buldani. Nya nu beungarna mah batur we nya, Bani mairan. Ulah alit manah Kang, geuning ayeuna mah akang duaan teh tiasa ngabakti ka Balarea. Nyumangkeun tanaga kanggo kapentinganna Balarea, mangga geura tangtoskeun. Kumaha geus kieu? Ceuk Nyi Saera. Jelas si Buldani teu aya di dieu. Mali mah geus lami jigana teh tu, samakna geus burukan, ramat lancah pakuranteng. Ayeuna mah kieu we barang-barang nu aya di dieu piceunan. Mun perlu duruk, badogna bawa engke pantona tutup di luar. Ngara si Buldani teu bisa ka jero kitu lah. Nya alus kitu ge Kang sok atuh. Geus kitu mah perak digarawe. Barang-barang nu aya di dinya dipiceunan kaluar sawareh diduruk, pakarang para mitra nu bisa digunakeun dibawa. Ari karung nu eusina tambang jeung parabot sejen tina beusi. Aya nu kawas useup, aya nu kawas arit, aya sabangsa linggis tapi seukeut cara congo jarum. Sanggeus rengse pantoguha dijieun tina batu golondongan. Digulingkeun ku Bani jeung Satar gorolong blug nutup panto. Gancang diganjel roga krusiahna. Ditinggang ku batu sejen maksudna masina remuk. Mun geus remuk bakal hese dibukana da macet. Bereslah, yuah urang ka kira payung. Sugan aya di ditu, ceuk Bani bari bijil ti guha. Beral sarerea ninggalkeun eta guha, da geus jelas si Buldani teh aya di dinya mah teu aya. Harita para mitra Nyi Saerah ngageremet hatena hayang buru-buru mangihan si Buldani, hayang geura der tarung ngabudalkeun ka keuheulna. Hari Suhamah mebeda deui hatena melang ka adina, sok sieun cilaka, kacilakaan anak awewe rupa-rupa najan warugana teu dikieu-kieu ge. Aya picilakaeun bisi ruksa kahormatanana nu tangtu bakal jadi bang baluh salila hirupna. Buldani anjeun kejem. Nah bet kumawani maling adi aing. Nah teu nyokot pare saleuit. Nah teu maok doma sakanang. Mun mang badog harta bana mah ku aing moal disusul-susul. Kitu ceuk Suhama ngomong satengah teu sadar. Sing sabar Kang Suhama. Keuna keur ditarekahan pan sugan we aya milik tiasa keneh katulungan Nyi Yati teh. Ulah kenat ngadua supaya Nyi Yati aya dina kasalametan lahir batin. Leres ukur tiasa ngadua akang mah teu langkung ti kitu. Temal Suhama dumareuda. Urang nuju metakeun tarekah Allah bari nangtukeun. Hartosna mah ulah alit manah di dunya mah memang tempat ngalakon. Leres jangkeun we lah sing tenang we keun lah si Buldani mah. Geus kapanggih akang nu pangheulana maju. Akang ge bari tungan jeung si Buldani. Aya hutang saeutik apan pangna akang kungsi ngawula ka manehna teh. Lain kuna naon akang teh dipaksa ku manehna sasat teh dipatalukan. Taina jadi kieu lalakonna akang nu bakal ngagempurna. Sabab akang nyeri hate asa teu diajenan. Untung aya Jang Anggara jeung Nyi Saerah nu akhirna bisa disalametkeun akang teh. Ceuk Bani pinuh kusu banget da nyaan ceceub pisan ka Buldani. Para mitra kaum dangu, bari ngobrol mah teu karasa leumpang teh nyaho-nyaho geus tepi ka tempat nu aya lombangan teh. Di dinya mah aman para wargi sadaya jeung babari harita teh. Leumpang teh sabab geus jauh ti lalawak loba barang, loba burang jeung rungga. Di harita para wargi sadaya, sumanget Nyi Saerah beuki ngagedur. Hayang buru-buru tepi ka tempat Buldani malah mun teu kagok ku baladna mah hayang berlumpat tarik ngajugjug ka kiara payung. Ngan orok kaya ngaragangan ka Bani jeung Satar. Oge karunya ka Suhama nu tangtuna ge moal bisaeun lumpat naningan manehna. Kang Bani kiara payung teh jauh atanapi henteu? Ceuk Nyi Saerah bangun teu sabar.
Tebih nyai mun lempang biasa mah kira-kira 4 jaman. Sarta jalanan rada rumpil deui. Tapi da moal loba runga ka ditu mah da nu dijugjug teh imah teh mal bani. Kumaha atuh kira-kirana di mana aya si Buldani teh? Nah kumaha matuhna sok lila di imah atawa lila di guha? Nya kumaha kaayaan we mun di imah teu aman sok lumpat ka guha. Akang mah teu bisa nangtukeun teuing keur aya di mana teh ayeuna teh. Ngan ulah wakan nyusul kanu jauh urang papai nu deukeut heula nya eta Ki Rapayung. Nyi Saerah unggut-unggutan. Ngarti kana maksud Buldan Bani. Da memang bener ulah wakan jugjug kanu jauh, leuwih hade mapai ngarah teu loba teuing micinan waktu. Nu lempang beuki gancang nu disorang teh rata-rata rada-rata jeung teu loba rarambu. Suhama jag-jag da bawa dinu babari, beunang di bawah rusuh ari panon poe geus lingsir ngulon geus liwat wanci lohor. Manuk recet di sarada angin gunung ngahiliwir nebah kana tatangkalan. Dauna pating arulang ngabageakeun kanu keur leumpang. Barang parat tanyakan di samung kumudun, meninurugdug jog anyog ka sisi walungan leutik caina herang canemrang, herang pikabitaeun. Reg Nyi Saerah eureun bari nyarita. Nyai, kumaha nya ieu? Nyai mah urang lirene da kedah salat heula Kang. Leresnya di tempatna manah yeuh. Keke payuna mah da can kantenan aya cai jeung deui bising kaburu akhir manten temal bani. Sarerea muru cai walungan ngadon abdas. Jeung bebersih satuluyna mah ngadon sarolat heula. Tempat memang darurat tapi milihan anu sakira suci tina najis. Rengse salat bra deui miang. Nuluykeun perlampahan opatan ngalit ngajugjug ka Ki Rapayung rek ngajorag Buldani nu geus kumawani maling Nyi Aryati. Para mitra cagduna heula nu keur aya di perjalanan. Kocapkeun para wargi sadaya Buldani nu aya di hiji tempat nu geus hasil ngiwat Nyi Aryati. Harita pasosore kira wanci asar Buldani diuk dina samak butut. Sila tutug bari melenyun udud pikiran kumalayang muter neangan akal sangkan bisa meruh ke Nyi Aryati. Sangkan daek dikawin secara sadrah ulah ku kapaksa pirusa. Sanyana mun teh masih Buldani geus hayang pisan. Peuting eta ge bisa kekereuweut bari ngagunakeun kakerasan. Tapi lain eta nu dimaksud ku Buldani aya deui tujuan nu leuwih pikabungaheun. Lamun seg manehna bisa kauntun tipung katamang beas jeung Aryati, sahenteuna manehna bisa hirup ngahenang-ngahening, da satangtuna bae Nyi Aryati teh loba warisanana. Eta nu dipikahayang. Tapi hanyakah Nyi Aryati lain istri jore-jore. Kakuatan batin dina ngabenteng kahormatan lain lalaborakeun. Kajen pejah dada tinemu ajal jeung tibatan kudu pasrah bongkokan sumerah kalalaki pantar Buldani. Nu matak ti barang jol oge keukeuh nolak malah mah ngalawan sabisa-bisa. Sarta ngancam ka Buldani, mun Buldani keukeuh maksa manehna rek maehan maneh. Atuh Buldani teh ngarengkog lebar temen Nyi Saerah kudu pinanggih ajal. Kudu pinanggih pati ku cara kitu. Lapur moal ngahonta cita-citana sabab Buldani hayang boga pibatureun hirup nu bisa ngalengkepan kana kahirupan manehna salila aya di alam dunya. Abong anak haji pageuh pisan jeung eueuh kasieun. Kalau milih pati batan pasrah ka aing. Kurang ajar memang kudu diwarah tapi yeuh. Tapi sakuat nageji awewe lila-lila moal burung pasrah. Keun siarek dikerem heula. Kaya aya eling na pira kurek kuat dikerem bari teu dahar. Kitu ceuk pamikir Buldani. Manehna boga rasa aman. Saeutik teu nyangka yen bakal aya nu nyusul da ceuk pamikirna saha nu wani ngudag ka manehna. Saha nu nyaho ka tempat eta geus pasti batur-batur mah moal aya nu nyahoeun. Tiba heula ge can aya nu nyahoeun iwati manehna jeung balad-baladna. Sama sakali poho kabani jeung satarma poho pisan para mitra. Buldani teh da geus bilu ka musuh eta dua jalma teh. Waktosna seueur para mitra kanyakalnya. Rupina dugi ka dieu we heula para mitra. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongeng ke nyi dongeng kirang nyugemakeun hapunten nu kasuhun. Sanes kirang sono para mitra mangga wilujeng kantun bae sapunyere pegat simpae paturae patepang deui mangga wilujeng kantun permios.